aya dua sahabat anu kasohor kabeungarana. Maranehna deukeut pisan, nama-namana duaan. Wit, hayu ulin. Ulin ka mana? Mananya? Jalan-jalan sama ngobek yuk. Ayo atuh. Nepi di mall, maranehna jalan-jalan, balanja sapuasna. Beunginan jog karanjeunna balik ka imah masing-masing. Nepi ka imah, ini disaur ku kolotna, diajak ngobrol. Kumaha tadi ulin mah? Besok lah, Bapak, aya naon ngajak ngobrol aku? Ya, ayeuna Bapak kakara dapat kabar di perusahaan lamun Bapak bangkrut. Jangan mendadak pisan. Nya da aya hiji jeung lain hal. Bapak yakin Dwi bisa nerima ieu? Dwi pasti bisa. Uang mah, Pak. Dwi tenang naon. Mungkin ini jalan di Allah. Nah, Dwi biasa lebih bersyukur. Keluarga Dwi jadi melarat. Dwi kaget pisan, sareng sedih pisan. Isukna waktu di kelas, Punten, panggeser meja. Naon? Panggeser meja, maneh pikir maneh saha? Aya naon kan? Lainna urang batur maneh. Maneh geus pokok. Batur, hampurannya urang kieu boga batur siga maneh miskin. Urang mah anu boga batur beunghar. Kunaon ari paraneh jika dokter aya masalah? Tenang naon, Mel. Ayeuna mah tenang naon. Nah kan Han? Teu naon, tadi budak miskin ieu minta bantuan ka urang. Hampura we urang mah moal bantuan jelema siga si eta. Si eta ngaku-ngaku jadi sahabat urang deui. Tong kituhan lainna maneh jeung si Dwi babaturan tiba heula. Makanya ayeuna si Dwi jatuh miskin maneh kudu deui babaturan si eta. Kuduna mah maneh teh ayeuna nujukeun ka si Dwi lamun maneh teh emang babaturanna, lainna ninggalkeun si eta. Bener cek si Arnel, kuduna ayeuna maneh ngadepin si Dwi, lainna ngahina si Eva. Neh pikir maneh saha? Wawanian nasehat urang. Kumaha urang we? Rada naon ge urusan we di maneh sorangan. Arurang lainna rek nasehatan maneh, ngan arurang mau babaturan urang kasehat. Lain urusan maneh lah. Dwi sedih pisan. Kusabab pas Farhan geus apal Dwi jadi miskin, Farhan ulah deui jadi babaturan Dwi. Jeung Farhan malah ngahinakeun Dwi. Tapi nepi imah Farhan sadar kelakuanna teh salah. Urang jahat teh nya ka si Dwi. Nya kan, maneh jangan bisa kasih Dwi, maneh teu kunaon jeung si Dwi. Urang teh masih teu harima lamun si Dwi jadi miskin. Maneh teu pengen kitu Han, walaupun ayeuna Dwi miskin deui, Dwi tetep babaturan maneh. Nya sih, poe ieu urang geus kasar pisan ka si Dwi. Urang kudu minta maaf ka si Dwi euy poe ieu. Buritna Farhan datang ka imah Dwi. Farhan, maneh teu naon ieu? Dwi, urang minta maaf. Urang geus jahat ka maneh, urang geus kasar pisan ka maneh. Maafnya. Nya Farhan, urang maafin maneh.
Jadi orang masih babaturan kan? Nah, tuh orang bakal turun jadi babaturan. Akhirnya Dwi jeung Farhan balik deui siga baheula. Deukeut pisan sareng ka mana-mana duaan. Jadi tong ningali batur ti hartana, tapi ningali ti hatena. Sekian drama di 12 IPS hiji. Mohon maaf mun aya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.